Mang, naon eta? Paket Paket naon, Mang? nya teuing atuh. Nah, make teuing, Mang. Heuh teu apal atuh jerona naon? Benang ditoong teu, Mang. Boal tatoong. Mang, ari paket meulina di mana, Mang? Paket mah kedah mesen heula Sujang, lain langsung meuli. Tapi urang sok meuli paket. Paket naon? Paket kuota. Ari sia. Mang, Naon? ari mesen paket nu kitu di mana, Mang? Nya meureun mana pesen rek di mana? Rek di Shopee sugan. Ari teh Shopee orang mana? Shopee mah aplikasi kemed. Lain jalema. Oh, aplikasi naon, Mang? Aplikasina HP. Sabaraan, Mang. Nya teuing atuh. Tempoena aplikasina. Boga HP teh maneh? Boga. Mana? Ari sia Kunaon, Mang? ngan ngeroas sia mah. Oh heuh. Pambikin kacang juk. Kacang naon, Mang? Kacang taneuh. Taneuh liat apa taneuh beureum, Mang? Nah make jijikan kena taneuh ari maneh. Entar lagi meuli kacang. Pancek amang kacang taneuh. Pambikin suuk. Naon teh suuk? Nyaho. Tah eta. Jadi meuli kacang apa meuli suuk, Mang? Suuk. Suuk teh nu cangkangan apa nu geus dipesek, Mang? Nu cangkangan atuh nu asak ning. Oh, nu geus asak. Heueuh. Asakna digulup apa disangrai, Mang? Ari maneh eta ning suka di warung nu geus dibungkusan. Oh, Tah meuli eta sakantong. kantong para paten apa kantong kiloan, Mang? Kantong semen. Material nage geus nutup. Geus lah. Pangmeukeun sukro hiji. Hiji. Heeh. Ya duitna. Ya, Mang. Nah, sahampang. Ih, ari maneh. Naon ieu? Sukro. Nangan hiji. Pancek amang ge meulina hiji. Sabungkus ari maneh. Cek, bener gitu itu tempatnya. Di dieu meureun. Eta aya bener di dieu. Ah, maknya iya gitu imana? Iya. Gedoran wae gitu. Da titik nama di dieu. Beneran? Cobaan heuh. Ada gedoran? Heeh. Iya, Cek. Iya. Ah, satu meyakinkan. Kagak, Cek. Gening kieu Cek rupana. Pak, abdi bade Kang Haji. Oh, Kang Haji. Iya, abdi teh bade ka ieu kanu gaduhna ngab LTD, abdi teh di piwarang live, tapi mending teu ngabaran-ngabaran acan. Makan pang mawakeun baju anu kamari dijieun anu mahi jeung 10 galoneun. Kumaha nya? Astagfirullahaladzim. Makana pas pembagian otak hadir kasih pungkul mubah. Sata? Nu gaduh ngab LTD. Eta nu gaduhna? Alah, mah teh sesuai jeung rupanya geuning geledegan. Oh. Kang Haji. Kang Haji bos. Nuhun. Kang Haji Oh, bos. Kang Haji bos. Bos. Nuhun. Ieu acungna. Iya. Mohon. Heuh mending sae. Oh siap live. Oh, siap atuh Kang Haji. Hayu kalebet. Ayo. Bos. Dilebet. Hah? Gua jodohnya. Mau produk ini? Join live sekarang. Ada kita berdua. Wah, sik euy, aya jambu. Sok sia rek naon? Henteu, Mang, ieu mah rek minta jambu. Nah, atuh sia teh bebeja. Pan amangna eueuh tadi mah. Buru sia turun. Teu bisa turunna. Mana turun sorangan apa rek dituar tangkalna? Atuh pang turunkeun, Mang. Nya ari sia geus mah mau ngadoreksakeun deui. Tulungan, Mang. Loba sireum. Hakan we kadinya taku sireum. Atuh, Mang, ih. Sia lamun lain anak jelema geus dicacag sia ku aing. Sok buru gerak turun. Ampura, Mang. Goblok. Oke, saya sekarang lagi di Cianjur kembali. Terakhir ke Cianjur tuh waktu zaman gempa. Kalau sekarang mau ketemu Umi, dijemput sama Uci, tukang pasir ajeng Nini. Susah retakan. Masih ada suka getar-getaran sekarang? Ada kemarin. Itu kalau Ini, oh iya tuh teman-teman, ini masih bekas-bekas rumah yang, ya kan? Tuh masih ada
retak-retak gini. Wah, emang tanah nanya. Kai ka dia kan. Tak kelas naik serga beras kalau itu mah. Jangan mau bau. Terus si kakak itu gelas. Terus si kakak mana? Wadah yuk. wadah gelas. Oh, wadah gelas kayaknya ke. Dah gitu. Ngalah babari. Oke, tinggal sisa 2 orang. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Ciamis atau Cianjur? Sementara Cianjur habis makan bareng sama Umi, sama Uci, sama emak saya baru nih. Saya juga punya emak sekarang. Ini emak. Kayak mamang deh kadia teh. Kadia namanya ke Cianjur tanya. Mohon ya. Ke Cianjur. Kadia kan Cianjur ka emaknya. Mohon. Umi. Mak, ayah paket COD tadi. Para paketna dibayar teh kumaneh? Bayar di mana duit nari emak? Ari sok poing dibere duit sia teh. Oh, dia mah duit kerja aja atuh. Ari kitu teh ieu, pake heula we duit nu aya. Tibatan paketna diretur mah. Kamu dibayarkeun ke kerjaan orang eueuh meureun. Sia mah dipake ku indung ogem nih banget. Komo deui lamun dipake sedekah. Ari hirup rosok hitungan ieu. Komo sedekah mah ulah hitungan. Heeh. Ka mana maneh? Rek nyeseuh. Ya sakalian atuh tong nyeseukeun cekek mah. Mana dia? Neangan naon, Mak? Neangan duit. Eta tadi dina jaket aya duitan weuh. Aya, Tah geuning, mana dia keun? geus eueuh duit na oge. Tadi kamenakeun. Tadi teh anu minta sumbangan emak ka imah. Jadi dibikeun we duit teh. Itu sia, nah mah dibikeun. Pancek emak oge pake heula we nu aya. Eta teh keur maya setoran motor sia teh. Mana dia keun sasana? Eueuh, emak. Dibikeun kabeh. Eta si juri, nah mah dibikeun kabeh. Pancek emak ge ari sedekah mah tong sok hitungan. Anu ngade doprak we sia mah. Mene goreng guna hirup teh. Naon atuh mah ih, isuk-isuk geus ngutruk. Teh rek ngutruk kumaha? Nempo imah pabalatak ieu. Ari boga budak parawar ngajeng teh wae. Tuh sapukeun buruan. Mene pabalatak itu kuruntah. Heeh. Ya, di teh sapu teh kitu deh sia mah. Pantesan ya renek olok oge. Kos nu uhakan nu sia mah. Geuleuh sia teh. Urut rantai kotok naon eta teh? Lain nyerek, Mak. Ieu mah milih di si Umang. Oh, milidi. Mak, ari sapu injuk mana? Menang meuli sapu mah lain menang nganyuk. Sapu injuk, Mak. Lain sapu menang nganyuk. Oh. Ngomong atuh sing bener. Di mana atuh sapu injuk? Teuing di mana atuhnya? Di mana atuh? Ih, Teuing atuh. Beureun kumaha di dang teu?